jadi ya. Terakhir deh. Iya. Apaan aja nangis? Semua bisa diajak sekolah. Bisa satu besok. Cuma naon. Sewah non, tapi kali ngobak teuing atuh teh. Teu naon da dikit rumahnya batu ngilik-ngilik mana tadi nomeureun moal. Ayo sapa teh siapa gitu. Mun gede bolong naik kitu. Tinggali bujur teh gitu. Namanya gitu wah. Kan judulnya Ajah anu lawas terima kasih bebas di hari lain seperti bahasa mah itu 2 hari jadi di hari tidak ada di sini masih ada saja itu zaman lain manusia Eropa tapi zaman Eropa zaman sama anger atau kenapa Untuk yang lagu apa yang kan sama di toko mana ada toko teh ini mana yang kan emot-emot gitu kan dina pilih anu di mana ada toko teh bentukkan betul truk para baju rambut itu terus di pandangan mata kesini apa ini di tukang gigi kumaha eta teh itu aya sejarah naon yang penting na Sunda mah kan aya sanak-sanak ya jenenganana teh saha itu tapi kami di rumah kami selepas itu Semar Badranaya Semar Badranaya tadi sang bandar nangkotnya siapa kemana tadi teh Kang heuy Kang we kemana eta geura salah nguriling di kali itu teh ka mana jeung melulu aduh kateuing urang jaga mah tadi ya semua oh hoyong kerang kalau sifat Semar Badranaya teh di kunaon teh modelan Semar Badranaya mangrupikeun hiji tokoh anu perwujudanna prarai bodas badan kideung teras baju nanti yang disalampaikan nah
meureun di mana Pak nyuyung hiji ka hareup Iya. sana ka tukang Iya. tuh orang aya Susunan. nah nya naon meureun simbol silokana nah aja nah itu jeung kehidupan ieu di dunia itu meureun itu penting langsung berjalan ya itu banget Pangersa astagfirullah pamila raos kada ka ahli na tuh Lajeng aja. mungkin ya banyak kita ya orang kalau namanya naon nanti Cina hari Semar bantuan aja sama soal di mana itu Semar penggang penggemar penggemar kerja tapi goreng mata saksi tunjuk alam dunia Cina hati Tuhan sih nah Ini malah tadi masalah ngopi ya. Ini perumahan ada bangko. Di dia. Tara hati mah Ya. Mangga. Kumaha? Bang Alhamdulillah. Baik melari nu ngarap ya. abi ge bade yang agak boleh enggak Atuh aja. mana ini ngopi lanjut deui Semar ada goreng kelakuan orang bakal kasar di alam di kamar itu ada rusak akhirnya nu kaduana ada yang merasa tafsir karena kena berenang wujud Semar gambaran awak hidung banget kedas jadi kecitret tak ada yang merasa tafsir diri sabab naon meureun di dieu teh ayeuna matak seperti itu kurang jelaskeun heula pada salah paham karena perwujudan Tuhan ieu Semar teh lamun dibikin ieu mah aya dina pasir nasilih sagarana siloka tuh numpuk dina gunungna simbol lamun manusia daik ngabuat dina perwujudan eta aya pakai lapat kali lagi di alam dunia bahkan samemeh merenang di dunia masih kena kembro caratan masih kena beliau caratan masih kena budahan batu masih kena beliau Semarang saya gemelar di alam dunia kita semua ada orang luar itu kan ulah makan nyaksian soalnya itu panjang cuma ya itu panjang Mangga. Mana kalau ya? Ayo. ya ada Aja. apa Kaos. Kita sama-sama. Nah, jadi nanya kayu itu ya. sama-sama Maka dia aja mengakukan ya. Mana aja mana-mana. Kumaha itu. lagi dari Demawi tadi pengakannya kemar menyemarkan walau makan nyaksian alam dunia sabab dina anggahota tubuh orang oge aya sabaraha alam eta teh ahli hungkul sadayana Ya. Akhirnya di kumaha ahli kumaha hiji ahli ningali
dua ahli musik, ahli nyambung, ahli nyarios, sadaya ahli ngumpul dina alam teh. Urang lebih jero deui jadinya. Hiji meureunna naon? Caca sareng naon? Icutnya. Sareng awasna. Icut. Sareng awasna. Cuma kado soca ari teu awas. Poek meureun dunia teh. Bukan? Beras nah. Beras ayeuna meureunna cepil sareng naonan. Sedang mana? Sedang warna. Irung sareng naonan. Ambulanan. Lamai sareng naonan. Biasanya Panangan sareng naonan. Obahna. obat. Sampean sareng naonan. Gitu. Ayeuna aya sabeureut nu anu dibahas. Aya salapan teh. Urang lebih jero deui dina wujudna manusia. Nu tadi para ahli aya salapan ahli. Ayeuna meureunna urang buar heula dina salapan belum dina wujudna manusia we heula aya. Aya sabaraha yang dina wujud manusia. Di buar aya salapan. Koca 2, kecil 2, irung 2, lamai hiji, dihanap 2. Salapan. Langkung jero deui nu tadi. Koca sareng awasna. Cepil sareng dengena, irung sareng ambeuna, lamai sareng ucapna, panangan sareng obahna. Urang leuwih jero keun kana ayeuna rasa sareng naonana. Cinta. Hati sareng pikirna. Terus rasa jeung sarafna di dieu. Eta tina wujud anu dina wujudna manusia. Maka gembuang itu teh. Ayeuna semua bari naras, mana ngaranna manusia. Iya. Badana, Mana atuh? Iya atuh. irungna. Sumur. Bahasa Jerman. Nah mana atuh ring manusia teh? Mana eta? Simpur ge hoyong penat jeung nu ngaranna manusia. Kumaha? Nu kumaha? Nu kumaha? Ngan bisa dicirikeun manusia kumaha? Tinggal jeung lampah. Naon anu diucapkeun bener di kalakuanan. Ka manusia. Da manusia mah gadir di aya ge wujudna manusia. Aya oge wujudna manusia. Manusia nama da gaib. Moal katingali. Ngan ciri ningali manusia nu dieu tingali dina tekadna, ucapna, jeung lampahna. Tekadna Kumaha kumaha? tekadna? Dina tekadna meureunnan nitik wanci nu mustari, na teh karaje mincak amalan nitik lari nu pae bukti. Deui dina ucapanana Samsan Sinarmas Tamat kepada kehendak asal landang dengan layar Aisyah habis berbuat timbang parajuna mau dina lampahana kumaha ayeuna dina lampahana mun panjang tuani motor mendong tuani nugteg pondok tuani nyampu ya cikina lain cek lain eta cirina manusia. Bikin tempat ciri nama manusia teh anu pinjaran tua kieu we ieu manusia Wujudna manusia eta mah wujudna eta eta mah wujudna ngan ningali ciri na manusia dong lamun aya meureunnan siga bae tuturkeun eta manusia. Da tuturkeun insyaallah moal poe teh bekas lahan tadi kina si eta seterusna anu seterusna kunaon ayeuna
urang disebut manusia gaib ku sabab naon manusia ku Gusti Allah dipasihan aya dua hiji na kadua nafsuna mana hakna sidik tableg amana jeung patona aya nafsuna mana dia mardiah kamilah jeung mutmainnah jadi eta hakna jeung nafsuna manusia tapi aya hiji deui anu ngajib dina diri manusia hakna iblis jeung nafsuna iblis aya hakna iblis mana amarah hakna iblis mana kibir sistem jiladah jeung hianat kidit namina kidit nah hianat jeung naon deui namanya kibir jiladah jeung hianat nama ketopan kedebul tuh yang kedua apa jadi kipen diradah hianat kami kipen kipen lamun diartikeun kana bahasa urang mah nah kepayaan kaupat kau meureun anu ngagugureukeun adat hayangna teh ngaragdakeun batur atuh salilana teh terus ayeuna amarah iblis mana aya nafsuna iblis amarah lamama sawiyah sareng mulhamma berarti totalnya segini 8 ya nafsu manusia 4 nafsu iblis 4 jadinya 8 ari cicingna di mana dina baliyah jeung nuruniyah naon aya baliyah jeung nuruniyah ya eta meureun wujud jeung hirupna nu matak gemeng jadi manusia hirup matak disebut manusia gaib teh eta matak HD goreng geus nyancik dina diri masing-masing kadang nu goreng ke elektron penuh HD kadang sabaliknya nu HD ke elektron penuh goreng sabab aya dua hak dirinya hak manusia jeung hak iblis nafsu manusia jeung nafsu iblis geus ngabaju ngamiraga sukma dina diri masing-masing manusia tuh eta karena orang gua teh kunaon beuneunan Semar beungeut bodas awak kideung aya beungeut bodas teh nandakeun marah mai bersih hate lambang macam urangna marah mai nandakeun bersihna hate coba we ayeuna nu keur nafsu ditanya jamalan atau wang malik ngamek gitu ya medut benang kacirikeun tapi nu bersih hatena anu marah mah dihina dijelek teh balehna seuring bodas teh gambaran hate eta teh terus ayeuna meureun kurang pilih baju lain hari teu kabeli baju Semar oge lain hari teu boga baju sabab naon lakon kitu mun poroba di dinya ngali gingci datang ka dunia gubragna ke alam dunia itu di baju-baju acan balik oge kudu naon kudu ngaligincing deui ulah aya anu di bawah berarti kudu bersih balik guligir balik ini datang guligir balik kudu guligir da di mana mawat oge di boehan ku batu naon anu kudu di bawah urang eta ciri na meureun Semar ngan saukur make sebagai naon kain jadi bab meureun datang ka dinya teh guligir balik deui guligir deui di berengaran kusaha hidung bapak di bajuan kusaha hidung bapak ayeuna di mana orang balik meureun di mana mau di bajuan di boehan kusaha ku batu nah anu di bawah ku urang tandana artinya ulah sombong ulah habibuna pakai meureun bahasana la haula di dia teh daya teh dipangan warna manusia kalau enak meureun curugna nunjuk ka hareup hiji ya coba we meureun di mana urang nunjuk ka batur dina kagorengan hiji ka batur nu opat ka mana ka urang nu salah berarti saha batur na urang berarti urang meureun dirinya
mata mandang ka dari batur itu kudu sarua jeung mandang ka dari sorangan. Artina ulah asa aing pangbisana ulah asa aing pangjagona di dinya. Ya ada yang ngajago di dinya. Soalnya ka batur hiji. Tinggal ini 4 kilo balik ka urang di dinya orang. Maka gimana orang yang kesalahan ka batur otomatis kasangka bakal balik ke diri urang. Gitu. Singkat nama. Terus saya nama dia ngebahas secara singkat ya, namun dibejar dia panjang gitu. Kurang cokot inti-intinya. Coba enak kuncungnya bodas kumaha gitu. Cek beja kuncungnya semar teh aya 360 genap 360 helai rambut jumlahnya aya oke anu nyarita 88 lembar tina kuncungna semar ayeuna tilu genep jeung kosong tilu jeung genep salapan terus ayeuna salapan jeung salapan seberapa 8 jeung hiji seberapa 8 terus dina nu tadi balik di kanu awal dina wujud dina manusia aya seberapa salapan liar adinya berarti rek dikitu rek dikieu salapan bakal balik di ke salapan aya Al-Quran aya seberapa hiji aya seberapa hiji aya seberapa ayat opatnya seberapa opat kali opat seberapa maha saha oh gitu rencangan akan api BBDH teh tambah betah kene tapi semangat ya sampai di lajengnya ya baru iya, banget ya nak. Ngomong laras hati, Laras itu, laras itu kalah. Pak, mau kita? Enggak, Pak. ya ada alasan loh. Enggak, mau paruntang. Mangga ya, ada. Ayo, ayo. Abang. Apa cara itu? Mohon. Di wajah Pak. Abi kita itu gitu waktu pakai kubur itu. Nah, eta. Mangga tuh ya, timbalan mangga. Hati-hati. Kan lebih gede di lajeng tadi jalan ke waktu lari. Oh, buruan banget tuh. Pokoknya kalem. Aduh, sapunten lajang. Kawaga ka bisa.
Kan ada dua versi ya, kan, ya. Mulai gitu kan. Mulai gitu ya. Mulai. Nah, ada dua versi gitu. Kita ngejelaskan ayat dina Al-Qur'an. Ayat anu yang 4.400 ayat. Ayat ayo oge anu nyangen 6.460 ayat. Ayat. Jadinya itu dua versi. Jadinya, tapi dua nana ya saya dengan naon manusia. Genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat yang mereka. Alhamdulillah. Ayeuna genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, genep naik gitu. Gitu paling opat. Ayo genep kali opat. Dua opat. Hari Al-Qur'an dia saya 30 juz. Ayeuna 2 opat sampai 30. 5 opat. Ada 5 sareng opat. Salapan. Kumawi ayeuna angka salapan dikit-dikitnya bakal hidup karena salapan. Termasuk meureunna naon anu dicaritakeun ku Quran eta teh perjalanan hidup urang. Dirinya dina Al-Qur'an sebab anu disebut na Al-Qur'an petunjuk pedoman ke manusia nuakat salapan kekeh dirinya kaditu tadi salapan tah anu diceritakeun ku urang lain batur tah salapan contoh ayeuna meureunna tina Yasin jantungna Quran ya tuh ayat meureunna umum Quran dari umum Quran tekan surah Al-Fatihah dari surah Al-Fatihah ayat sabaraha apa itu sebarangan sih sabaraha 7 jauh tindu Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salapan. Amin. Macam. Ya. Jadi pada yang apa? Salapan. 10 amin nu maca. Dina Al-Fatihah. Ayeuna kuna tadinya naik deui kana surah Al-Basmalah. Surah Al-Basmalah aya sabaranya? Aya sabaraha huruf? Sabaraha ucap atuh? Kan orang mau kan ngaguar naon namanya teh? Dijelaskan tadi yang trikeun abi itu apa kan? Ya. Lain kalau bahan nyamuk. Jadinya jadi gimana pamingnya tengah keluarga semua sadayana komplit dina bumi dina wujud manusia dina Al-Qur'an itu ayat 48 tadi seueur kali dina kehidupan manusia anu dimulai di alam kapada nah ini tadi tina surah Al-Fatihah terus lajeng kana surah Al-Basmalah. Nah ayeuna urang kaitkeun sareng Pajajaran. Ayeuna jadi Pajajaran raja anu Prabu Siliwangi. Ai Siliwangi aya sabaraha huruf? Si, li, wa, ni. Salapan. Siliwangi. Dan Siliwangi mah gelar pertama. Gelar tina hiji raja, tina kehadiran. Maka digelar ngaranna Siliwangi itu dirinya. Aya salapan urang dirinya. Raja anu terakhir cenah dirinya di Pajajaran. Ayeuna urang samane sautos Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Artina kumaha nu ngarajaan di poe akhir. Anu ngajian di poe teh berarti saha? Nah Allah nah urang. Nah kalakuan urang. Kalakuan urang sabab di dinya Maliki yaumiddin mah perkara ini anjeun
berarti perkara pikeun anjeun anu hade jeung goreng bakal jadi hakimna diri di dinya Allah pemerintah taranisa raja taranya hukum jadi anu lampah diri anu bakal jadi hakimna diri semelah hade bakal hade melah goreng bakal goreng akan nunggu karena hukum iman yang terakhir di mata ayah raja jalan ayah saja tahu jelas al-fatihah raja nah cina ayah anu aja nih kuat akhirnya kalakuan karena Allah mah menyiapkan tempat siksa di tempat gancar didinya tapi segitu lah ayahnya didinya soalnya mungkin cuma surah al-basmalah seurgai kepaina tempat kendala orang kuncungna semua itu kuno kalau hur kagigir Ya, jadi golap gitu tak. di golap selama hiji we ngacir Ngacir. kata nandak hiji kamarifatan kana maha kawasa anu terubut kalinduan kebedat keanginan ajib panceg dina patekadanan berarti makrifat semarma itu kana maha kawasa eta tandana